aing teh kabogo Siteragen. Heeh. Kabina-bina teuing sia. Sok sia lamun bener-bener anjeun. Lalaki langit alangan jaga tanya ijen jeung aing. Sok sia, emangna aing rek sieun ku sia. Semar, gelut jeung aing sia. Sok kayaknya ho. Rame. Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu cucunguk jeung entok jaluna. Silakan. Naon goblok teh. Sia nu doraka mah goblok lain aing. Kurang aja Semar. Sok kayaknya hojai. Ayo Pak Haji Salim. Cicingjang. Kade Pak, cicingjang. Kurang ajar sia. Sok ngaku-ngaku kabogoh Siteragen. Pak, cicing. Aing aja dong goblok. Cicing atuh sirik keur gelut hayong di gerowan. Sono euy. Kurang ajar iya. Hier, setan deh euy. Sangka ya Semar dengekeun ku sia aing bisa neungeut ti kajauhan. Sok. Iya. Emangna aing teh becus tah. Anjing. Bisa euy. Iya. Goblok bapak aing. Aduh, sunat. Aduh, katempo si kanyuta kikituan. Goblok. Eta ilmu Allahu Akbar. Lamun aing boga ilmu kitu resep euy. Kumaha tah? Heuh teh kajauhan. Aya awewe geulis ngaliwat. Make rok pantes awena teh. Neng bogoh Kakang. Pasti jawabanna teh henteu. Henteu cenah teh bogoh, bae neng. Teh kajauhan ku aing prosotkeun. Iya! Prosot. Mawa HP jebret foto ku aing. Upload ku aing. Sasan teh bogoh ka aing dah jiga kieu nasibna. Pan ge barogoh ka aing. Aduh. Alah. Aing mah kumaha carana lah. Nu penting mah bogoh aing. Aduh eta bapak aing boga ilmu kitu. Gusti nu agung. Aduh. Pantesan bapak aing euy. Naon Kang? Gede hate boga hayang gede usit. Eta aing mah curigana teh kabogohna jiga kitu leuy. Anu di kabogohna ieu jiga emer. Bapak aing anjir mending balik aing. Daripada nepo Siteragen mah sieun. Cang saya aing mah da bogoh bapana ge nu kitu geuningan kabogohna ge. Heeh, mun kitu kabogoh aing atuh. Saha? Saha kabogoh Kang? Ya, sia mah. Geus nya aing ini naon. Heeh. Berebut.
sok hebat mana euy sok sia rasakeun jajan pamungkas aing sok gelap ngapar sok modal sangoblong gitu sia teh anjir setan agdakeun naon sia teh nepi ka kuat kieu sia teh Pak cicing pupa sia teh yeuh oleh-oleh ti aing ye saternyu ye pena stiker sayang kumampara ieu gintiri dijamak dening Semar Badranaya leles lir kapukai punan lir kapas kahujanan ngadak-ngadak leles kayanana oge anu kaluar tina wujudna ieu gintiri cahaya beureum nyata kacinta kabogoh jeung katresna ka Dewi Setyaragen pangaruh sihirna leungit kayanana iya wah anu ngabelesat udang sia alah ampun Bapak Semar ampun Bapak Semar ampun Bapak Semar sia karasa ku sia baba siksa sia dan kitu teh kabina-bina teuing goblok make jeung deungeun aing sia hutang pati dibayar pati hutang urang dibayar urang tingang jang geudeuh Pak cicing urang aja sia hiji dua tiga naonan aya sia kasaha ka aing aduh punten diaja urang sia baba urang ajar sia hutang pati barapati hutang wirang dibayar wirang awas ya ku aing awas ditinggang ku aing tinggang da wala eudeg tenang awas ya kabina-bina teuing ditinggang sia ku aing maneh ku aing hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang awas ya beda hati goblok euy pindah pindah bah dia ante hayong di dieu dirinya mah hareudang teh tulus awaknya cumana udang sia goblok alah ampun Bapak Semar ampun udang sia pegek gandeng gelo ay udang sia alah ampun Mang Ronaldo ampun abina-bina teuing si teh ka aing teh aing nepi ka kusia di teungeun nepi ka tutung untung aya bapak aing lamun eueuh bapak aing geus modar si teh alah ampun Mang Ronaldo abina-bina teuing si teh alah si teh siapa goblok sini alah ampun pun gesang goblok si teh bina-bina teuing sia peladu saya sangar maneh rahmatnya si teh dengkeun ke mana jaa naon sia teh maneh koe wani-wani ka aing ampun Bapak Semar hatur nuhun hatur nuhun naon di tenggeulan teh di tenggeulan nganun hatur nuhun sia babar citak sia ku aing ngahina sia ka aing sanes ngahina Mang Ronaldo jeung si Mabdi teh heueuh kakar inget aing Ronaldo ngaku teh aing tadi teh kasaha Ronaldo teh ngulang aing jadi nganuhunkeun nganuhunkeun abdi teh Bapak Semar ka salira naha salaresna mah upami Bapak Semar uninga abdi teh salaresna mah sanes sakarpanan Bapak Semar lain sekarpanan sumuhun saha si Mabdi teh ngaran teh Gintiri sumuhun di mana kaula teh Gintiri teh nyaeta kaula teh ti nagara Sekarnume Bapak Semar di Sekarnume sumuhun tuluy salaresna mah upami Bapak Semar uninga mah salaresna abdi teh Rayina Setyaragen Bapak Semar
Rayina Setyaragen. anjir Naon Kang? Pak balik lah tingali atuh Pak tingali atuh adina juga orang sinuki atuh kamu lanceuk na meureun teu gaul lagi bung ayo Nah, abdi mah baheula mantep ieu kasep. pasti teu ngomong goblok cicing tingan sia kowe goblok teh ngomongnya sia kaum dua apa Aya nama abdi jadi kieu. salira teh Rayina Setyaragen. nah atuh ngaku kabogoh Eta Bapak Semar. Abdi teh geuna dosa kan dosa dilasih bawa Tuhan. naon teh Di si abdi teh pulanceuk teh nuju disaemarakeun Bapak Semar. tuang raka teh disamarakeun Semohon daloba nu bogo ka si Aceuk teh Bapak Semar. Sadayana eleh ku abdi. Ngan saparantosna mayahan hiji raja teh nu kahilap deui raja ti mana abdi teh kadang-kadang jadi bogo ka si Aceuk. jadi bogoh Ka si Aceuk. tanggo gorowokan teuing atuh karunya jadi bogoh duh nurut ka sidawala kaing teu goblok kaing mah jadi bogoh teh Ya ka si Aceuk tah. Saparantosna bogo ka si Aceuk teh abdi teh disapa ku nu janten Bapak jadi kieu. Abdi teh kacanak angin barat teh liwawang Bapak Semar diusir ti nagara dugi ka ayeuna Bapak Semar. tuluy Tah abdi teh saparantosna di tengah ku Bapak Semar neme, abdi teh kakara sadar Bapak Semar nah abdi teh bet bogo ka si Aceuk padahal teh teh doraka bogo ka Aceuk Bapak Semar. Milu ceurik sia Kang. sia tah mah da milu ceurik geran sia tah mah Deet Cimata sia teh mah. da geus nyatu Kas babenyit teh nih. Kalebay pisan. terus Tah Bapak Semar sapartos dari tengah ku Bapak Semar teh jadi leungit teh si abdi teh nu aya mah kaduhungna makanya bogo ka si Aceuk. lajeng Tah Bapak Semar apa Bapak Semar teh pada ngalamar si Aceuk lah si teh. sumuhun Tah Bapak Semar bulan ieu saemara teh teu acan ditutup. teu acan ditutup Teu acan pan kaulana ge di dieu. lajeng Kaula teh jadi jago saemara tah kaula ereh ku Bapak Semar berarti Bapak Semar bakal kawin jeung si Aceuk. anyer Buset ya. wow Tulus Kang. gila iya ayangnya hubungan Setyaragen adina kieu lanceuk nama teh jiga emer motor iya beres orang lelaju aduh bapak pangantenan aduh pak ngedahar leunca cing lo bapak Aduh sih. Tah upami kitu mah hayu Bapak Semar aturang ka nagara Sekarno mah urang tepangan si Aceuk. laras ya teh Pilih kirang percaya yuk, pilih abdi bohong. Hayu jeung si Bapak Semar. naon sia ya alhamdulillah ketemu seuri teh oh jang alhamdulillah mangga Hayu hayu Bapak Semar. mangga Hayu Mang Agnes. Mang Agnes. kulan Hayu. oh siap mangga Hayu Mang Donado, tutur ge Mang. Pak hah balik yuk naon jang tong tulus Pak mending balik ke ayeuna adina juga kitu Pak moal teh juga kere jaer keun bae janggrek goreng kitu tuturkeun deui rangke ke inung si lain kitu ayo lah bapak dola naon bapak yang kawin urang toong catur di jalana ieu
Jaka Gintiri parantos dumugi nyata ka karaton nagara Sekarnume. Para prajurit seueur anu ngahalangan da maklum teu apaleun saha ieu. Atuh dibabad ku Gintiri nepi ka jiga pinanghurang kayaanana. Lajeng lumepet ka karaton nagara nepangan ingkang Rama Prabu Jinawea. Ia Jaka Gintiri lebet ka karaton kayaanana. Nepangan ingkang Rama Prabu Jinawea nanging ieu Prabu Jinawea benu sakalangkung ningali ingkang putra datang deui kayanana. Pangapunten Bapak. Saha di luar? Ya abdi Bapak. Geningan maneh Gintiri nyingkah siah aing teh sudi neuleuh ku sabelah mata. Bapak. Ya abdi Bapak. Nyingkah siah bangsat. Sudi aing ngeuleuh ku sabelah mata. Bapak. Nyingkah. Nepi ka eueuh ka kapok sia wani-wani asup ka karaton. Beuh. Ampun Bapak. Nyingkah. Sudi aing ngeuleuh ku sabelah mata. Mopokan kokotor kana beungeut aing sia. Nyangakeun Bapak sadaya-daya Bapak. Siapkeun benu Bapak mangarumaos abdi lepat Bapak. Nyingkah sia jelema doraka kai. Mangapa siapkeun Pak? Baru sisi sabadara kapirarai siang wangi kasening tai dan serata masumaraba lantangan baeka peri iraha aku guliga Pepeceh jalan kabih bu beser kupati abona Pepeceh muna diwangsu kang dadi giangsa kamu baka awona Binang layak para pata sararantan lembur buhu Sangu daya kalepatan ombay karawang punten kasuhun Cikuray gunung-gunung Cikuray jalana karaja galung Mula paturay hate puyang tepi adina Sanes sejak kadalo artos nata can sayogi Sanes wae kute songo gunungan waktu parang tos dugi Gunung guntur gunung 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 guntur jalan ke pepentasan Amit mundur jalan parang tosan Gendrung
bilih lamin tepat-tepang Adi ulah rek lali meseragi saparakan dianggo meyengan sentuh pamugi ulah depet upami adi tos langsung gandrung Sudi aprik-aprikan teh suka aprak-aprakan aing kedatangan sia. Nyingka. Mangga Bapak jisim abdi bade miang deui ti nagara nanging jisim abdi nangga pamunut ti Bapak. Naon sia? Bogoh kalanceuk sia. Sanes Bapak. Abdi teh juga dihampura Bapak. Rumaos abdi lepat Bapak, rumaos abdi salah Bapak. Mangga abdi nyingkah deui ti nagara nanging abdi nyungkeun hapunten ti Bapak. Margi pangeran bareng ngahampura ka eta jelema, lamun eta jelema teh dihampura ku indung jeung bapana Bapak. Abdi teu hayang kangkangkan dina jurang katunggaraan gara-gara teu dihapunten kudu jadi Bapak. Hapunten abdi Bapak. Gintiri Bapak. bener maneh. Geus babalik pikir gintiri. Bapak. Ya wis pina stiker sayang widi mapak baya wis kena lara. Tumungku. Gintiri. Bapak. Bapak nu hampura makin tiri, gintiri hampura bapak gintiri. Kalepasan bapak ngulang ucapkeun kecap anu kotor gintiri kanu jadi anak. Sami-sami Bapak abdi hapunten Bapak. Anjen geus babalik pikir gintiri. Parantos Bapak. Kumaha atuh ayeuna beungeut anjeun teu robah deui gintiri. Tos kasep Bapak abdi mah tos kasep. Tos kasep Bapak abdi mah tos kasep. Pangeran mantena ka jelema teh gumantung kana rupa jeung pangkat Bapak. Pangeran mantena ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu saleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantena Bapak. Beuki nyeri bapak gintiri. Terobah geuning wujud anjeun sanajan anjeun geus sadar. Sawios Bapak nu penting hate we jisim abdi parantos senang deui Bapak. Nuhun Bapak. Tos takdir ti ilahi panginten kadah kieu kodrat iradat pangeran Bapak.
geus penasti rasa yang wedi mapak bayah wis kenalara ngusap rarai kiwa lantengen dening sutraji Gintiri Bapak ampura bapak segede-gede na Gintiri sami-sami Bapak abdi nu hapunten abdi tos doraka gadunya teh semua Bapak dedeh teuing anak bapak gening wujud terobah deui Gintiri sawios Bapak abdi mah teu tos kasep aya nama bilih Bapak izin mah abdi di dia sawios abdi mah bade ingkah we teh dia aya nama bilih Bapak izin mah abdi di Bapak kajen ngungsi we abdi mah ka mana we nu penting abdi parantos dihapunten kudu jadi Bapak nuhun bilih Bapak izin mah abdi bejakeun abdi mah tukang urus kuda gitu Bapak dedeh teuing Gintiri geningan anjeun bisa sadar kumaha dongeng nama panjang Bapak abdi tiasa sadar teh Bapak dongeng nama panjang guru balikan deui beureun pareum ke Lampung Bapak lila deui ieu mah di bojeng engana we Bapak abdi teh saparentosna kacanak angin ti dieu geuning Bapak wah kalayang Bapak di awang-awang teh abdi teh kakalayangan Bapak tuluy abdi teh gebrus teh kaleuweung Bapak gulutuk abdi teh gugulutukan ka beungkeut ku areuy Bapak dedeh teuing sawios datos abdi teh gugulutukan ka beungkeut ku areuy Bapak abdi teh saminggu gebrus kana tangkal panan Bapak teh gebrus saminggu abdi teh dina tangkal panan Bapak dedeh teuing sawios datos tuluy nya kitu kalaresan Bapak abdi teh aya nu nulungan saha ngaranna teh Semar sumuhun Semar boga anak dua Bapak nu hiji ngaranna teh Ronaldo nu hiji deui ngaranna teh Agnes Monica sarae namina nya namina sae beungeutna goreng Bapak jelema teh dakeun bae Gintiri da maneh ge teu alus sumuhun kitu Bapak tuluy tah eta jelema teh anu ngaran Semar teh nulungan ka abdi nya tah Bapak ku abdi teh ditaros teh bade ka mana Bapak Semar teh tuluy anjeunna teh ngajawab jeung Bapak bade ka dieu bade naon rek ngalamar si Acuk rek ngalamar lanceuk maneh sumuhun apan tadina teh abdi teh bogo ka si Acuk teh nya nya teh anglemak ka Bapak ka si eta Aki Semar teh gor abdi teh galungan yang Aki Semar teh ciri seret Sumaridan banting binantingan lir muning rarakitan lin kuda papasangan tuluy ngan abdi eleh Bapakku Bapak Semar teh dijebrod abdi eleh tah salian teh eleh ti lelos teh hate abdi nu tadi bogo ka si Aceng teh jadi cager Bapak anu aya mangan gaduhung ya makanya bogo ka si gas jadi bogo ka si Aceng jadi gaduhung Bapak abdi teh dina waktu dedeh teuing Gintiri sawios datos tuluy tah apa nya teh saya marah teh can ditutup teu acan Bapak Semar teh eta Semar teh bogo ka si Aceng kumaha lamun kawinkeun ka si Aceng ye ai bapak masalah kukolotna nyarek kawin mah nya kumaha lanceuk maneh we oh gitu Bapak nya mana Semarna tuh saya bangga Bapak Semar Mang Ronaldo Mang Agnes kadio
panirata ngademan sak panirata ngademan ewuh mangkulingan rana tenira Semahaturan nawah ditampi nuhun mana nungaran Semar teh Yisim abdi oh iya Semar teh sumuhun nuhun Semar geus nulungan anak kaula eta mah kodrat tirodat pangeran we panginten sieu ku kersa sareng pangawasa anjeunna syariatna ngalangkungan Yisim abdi hakikat nama pitulung pangeran nuhun Semar sami-sami ari nungaran Ronaldo mana nungaran Ronaldo mana Ronaldo Salah kajar rempes. masa aja Pan kemana? sia goblok der ngaku Ronaldo aduh abdi bulan abdi ye anjeun Ronaldo teh sumuhun Dupi Agnes abdi kulan abdi Agnes Monica kulan aduh jadi we kieu nuhun Mangro sami-sami kulan nuhun Mag Agnes sami mohon sami-sami anak kaula geus ditulungan nuhun Nes semohon sami-sami kulan Semar Yisim abdi sun aya beja ti anak kaula geuningan anjeun teh salian ti kabeneran anjeun nulungan anak kaula teh geuning anjeun teh aya maksud ka dieu nyata ka Sekar Nume bener sumuhun si kaula rek nanya ka anjeun bener anjeun teh bogoh ka anak kaula kumaha yeun bogoh ka anak kaula Setiaragen ya jawab le nya Sumuhun lain anjeun ditanya Ronaldo cicing kaula kudu nanya ka jenisna Semar bogoh kana kaula sawa batu Semar sumuhun sun era ari kaula masalah kokolotna nu bakal nying hareupan makeun anak kaula we bogoh jeung henteu na gumantung kana kaula intiri abdi bapak wayahna calukan lanceuk maneh ka dieu bari sakalian pentah hampurana ku maneh kitu deui oh saya mangga bapak mangga acuk naon ngagerawan lanceukna acreug acek lain acreug Semar abdi sieun nuhun kaula Badranaya sami-sami kan bener anjeun teh bogoh kana kaula teh bener itu sok cing daria cing wani aku cinta padamu gitu aku cinta padamu sieun meureun bogoh ka kaula anjeun teh oh sanes kepadanya acuk intiri tadi acuk tega aing mau nempok da wala teu mau nempok aing mah adina ge kitu kumaha lanceukna kan bae ya mumul aing mah nyaho pasti teu pote nyisi hungan intiri acuk mana gintiri anu geus nulungan hidup teh mana iya acuk nengikeun sorana wah goblok sila kunti sia teh anu mana gintiri anu mana ayana tobat Gusti nu agung aka cek aing tong ditempok siapa belegung kabawa impi sia teh tempok mung goblok aing kuntil anak pocong mumun
anjir ulah bagian aing Gusti pangan Bapak kaedanan Allahu Akbar Pak semaka piatu Ramadawaji diterima setia ragen mana nunges tos ngabantosan pun adi teh eta tukangeun anjeun Semar garana nuhun Aki Semar kacau anjir nyebut Aki aduh cilaka geus kieu ya ieu Aden nuhun Aki Semar nuhun salian tinulungan adi maneh teh adi hidup teh ieu teh Semar teh aya maksud naon nyaeta katari kapati-pati kapentang asmaragama ku hidup setia ragen nyaeta rek milileuheungkeun dae kapan teu lamun dikawinkeun jeung Semar Badranaya tobat ampun Ramadewaji paehan kaula paehan naon ieu teh paehan kaula gintiri ngahina teh leuwih teuing pahala bogoh ka kaula ayeuna kaula mah nya kudu kawin jeung entok jaluna balik cek aing balik Semar woi balik aduh punten kula mah ieu nganaonan ari anjeun secara gini teh kabina-bina teh kaula mah nyari kawin jeung aki-aki teh sudi gintiri apa boyahna tepungan Semar gentian ku harta kakayaan tepungan malum Semar Badranaya dutu wong samanea ngadak-ngadak leungit ti ieu nagara nyaeta nagara Sekardume Bapak Semar aduh kemana nyir aing malah aya aloh ya Robi Semar cikeneh bieu Ronaldo Agnes aduh aing nyalo ya Robi si Acung mangejeng jemput entok jaluna atuh da jadi we nyerian hate aloh aing aduh kumaha Semar Badranaya sakilat aya di tengah leuweung kayaanana ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat di tengah leuweung ngagukuk ki Semar Badranaya jauh tina panyangka ditampik sapajodogan ku Dewi Setia Ragen kayaanana ayana aduh ayana ayana nah jauh tina panyangka dewek ayana kaporong gin Setia Ragen kaporong ku haliah dunya ayana nunya di lain-lain nu lain dinya orayan di Baleuli datang oranyaan di Tenggelan nepi ka jeletit kana ati ditampik sapajodogan dewek nah jauh tina panyangka ayaana jauh tina panyangka ayana nepi ka kieu aing ayana ya nyeri Setia Ragen padahal mah teu bogoh man teu we make jeung nyebut entok jaluna ka aing padahal aing bikangna Gusti nu agung ayana Semar Badranaya emut kana Purwa Daksina Ari Purwa eta wiwitan Daksina wakasanana yen kapungkur di jagat Suralaya di sawarga Maniloka nyata ye Semar teh wujudna sanes nu ieu nanging nyata wujud Sang Hyang Ismaya kayana yang
buah salah dewek di ucu nak kumaha teh wa ampura Setyaragen dah kumaha ye geus goreng sangka da baheula mah uwa teh di sawarga teh make wujud nu ieu doh eta pangih jeung inung silaing nya eta nyaeta Dewi Kanestren anu mudah-mudahan ngancik di Setyaragen laras eta panginten wa make teu make wujud ieu uwa teh baheula teh laras apaan lain kostumna tapi ka barareda kieu cik hayang nyaho meatkeun kapanasaran dewek rek uwa rek ngarobah wujud jadi uwa anu asli nyata Sang Hyang Ismaya rek disampeurkeun deui lamun bener teh Mas Setyaragen kancikan Dewi Kanestren meureun daekeun ka dewek lamun henteu mah meureun salah lain eta ucu laras wa sok geura ngagibak lajeng Semar Badran aya ngagipekeun salirana leungit teri anu sayakti langwar anu nyata ngajangelek dadian nyata Sang Hyang Ismaya nur cahaya sesekaring wang nur cahaya sesekaring wang cahaya kilang gumilang lah lamun make bentuk atau wujud nu ieu mah hayang nyaho dah rek disampeurkeun deui ku kaula eta Setyaragen lamun teu bogoh meureunan lain pamajikan kaula baheula di sawarga dah laras ular yang kang bapak aing di mana nah da bil berkah itu berkah dia lain naon bapak aing sing ngagantung mana dituturkeun kumaha da teu kaburu eta ge dituturkeun wae teh salah pek tukang baso atuh meuli aing 2 mangkok wah punten sakedap mah naon sakedap kaula aya teruskeun abdi teu tiasa ditaros abdi nuju sibuk naon nuju skripsi tong ka mana karep calik mah naon calik sakedap maksudna kaula aya taroskeun kanu saneseh upami bade naros nya atawa ka dadang Batak naon Aing wala ngalangan aing leuy. mintul Bade ka mana anjeun? Nuju milarian buronan belan. Milarian buronan sumuhun. Saha ngaranna Semar? Raka sakakolo teh. Bae da eueuh. Bandar narkoba teh jelema teh. Semar teh tukang merkosa awewe. Ai maneh ka mana karep ngomong teh cepot. Nah apa ngaran kuring? Kapan udah teangan teh ieu bapa maneh teh. Bapa maneh kumaha ieu teh? Ya. Dangukeun ku maneh, Bro. Bapa dewek mah awakna hideung, beungeutna bodas, leumpangna kita. Lamun ngomong ngaduh aya anu lain anu anak aing nyaho ta eta ieu teh bapa maneh ta eta mah anu diomongkeun ku maneh teh eta mah cangkangna ta ieu eusina oh udah bapa aing teh suuk jeung cangkang jeung eusi nya duh kitu naon nu muter teh sieun lain teh sing nyocot gitu teh heeh anu hari-hari we kebo Ari bapak mah bisa mancala putra mancala putri nya cik bener ya teh bapak anu ditampik tadi teh aku Setyaragen cik lamun bapak aya cirina naon punten seungit sampingna kurang ambean dah kumaha bapak aduh bapak Gusti Nu Agung balik deula sok
amuan. Cik kayaknya punten. Oh, Kang nya paluru. Bisa aya urut babaturan. Kumaha? Bener da wala jika bapak. Bener ieu bapak bener. Naon cirina? Sikina hiji. Geus ya teh naon. Aduh, bapak, nanaon ieu teh? Penasaran bapak teh jan. Hayang nyaho tadi disampeurkeun ku bentuk anu tadi nyata awak bapak nu baheula. Hayang nyaho da disampeurkeun ku ieu seterageun bogoh moal. Wah. Aduh. Lamun seterageun aya disampeurkeun ku bapak make ieu moal teh kitu tah. Wah, gagarapakan. Nah, moal teh kakalepakan. Gagarapakan, Bro. Nu bener jang demi Allah. Pasti ceri. Sok hayang nyaho. Tah, lamun kitu mah hayu urang ini. Tidak. Aku tidak mau ke sana. Karena telah sakit hati. Tidak mau. Gandeng jeung bau di sumut teh teh. Hayu anteur jang. Ka itu masuk ka itu ngan aya syaratna. Naon? Tampik heula ku bapa. Ditampik kumaha pan bapa teh hayang pokona tampik. Lamun teu ditampik aing moal milu. Marikeun ka nyeri bapak disebut entong. Nyeri ate teh bapak malin entok bapak mah beurit. Sok bayangkeun ku bapak. Aya we pe omongan teh si jore ge. Heeh. Sok atuh bakal ditampik ku bapak. Tah kitu nya. Tablik ya. Ye. Mureun ka itu teh mureun bapak apaleun ka abdi Ronaldo. Moal apaleun maneh dua anak ka itu jang. Yuk. Duh. Moal aya jelema nu apaleun ka maneh. Hayu ini. Siapa nih? Jelema anar-anar ngajedog di dia. Siapa nih? Ganeng gelo. Nah, siapa mau diajak badami jeung goblok. Catur di jalana Ismaya parantos dumuginya tadi karaton nagara Sekarnume. Ngapunten ya kaula. Saha ya kaula padana tamu. Saha? Ya kaula lingih mana? Ayo maros ini tulungan Tatan niratanga deman. Tatan niratanga deman. Ewo manggulingan lana denera. Bener japaleun Pak. Diugjang saya Pak. Saha anjeun? Punten pelan mangalingih mangga. Nya. Saha anjeun? Ngenakeun ngaran kaula Ismaya. Ismaya. Leres. Rupi eta nu pengker. Abdi bapaknya udah. Saha? Isnawat. Isnawat simohon. Ari nu pangpengkerna abdi inungna saha? Ismail. Ismail mah laki, uleukeun mae atuh. Ismail Sutisna begitu nya atawa Isnurela bade naon ka dieu anjeun Ismaya. Kaula teh mirang wartos di dieu aya saemara. Kaula teh bade ngiring saemara. Rek ngiring saemara. Leres tah guran ieu teh pun anak teh nguriling nangan tanding anyaclang nangan lawan can nyaho digetih sorangan ungap we gelut aja gelut nya teh kaur aya ucing.
Ucing beak seberiji gelut wae jeung budak anak teh. Maksudna teh abdi teh ka dieu teh di dieu bejana jago sayamara bade diadukeun jeung budak anak nah menang mana gitu teh. Ieu. Maksud anjeun teh hayang ngalawan jago sayamara sumuhun, bejana jago sayamara di dieu jago hayang adukeun jeung budak abdi lah. Ieu nyaho tumpangan jeung abdi maribuan. Gede hulu ieu jelema gintiri. Apa? Gede hulu ilmu teh kabeh ieu. Jabat teh gede hulu teh goreng patu teh kabeh. Komo di tengah mah beungeut juga cangcut gitu teh. Mah teh kaing si goblok mah. Heeh. Cik lawan gintiri. Mangga Bapak. Aing jago sayamara. Anjeun jago sayamara. Ah, di luar saja aing. Nu jago mah tong di luar di dieu we. Hah? Di dieu nu jago mah. Ngahina syarapan raja udah. Kabeda-beda teuing. Sok hayang nyaho. Banting wae. Pena stiker sayang tumampara. Ieu gintiri disebat leuleus ku Ismaya inggal leuleus lir kapuk aipunan lir kapas kahujanan. Kurang ajar. Leuleus. Aduh. Tah, tepok. Tingali ku anjeun. Anakna ku anakna dileuskeun. Bapana jeung bapana. Hayang leuleus. Ampun kaula ampun. Ampun kaula. Hayang leuleus, Bung. Ampun. Bener ampun. Ampun. Minta duit atuh. Sabaraha? 500. Oh iya 500.000 mangga ieu. Kitu atuh. Moal dileleskeun tenang. Iya. Usaha lumayan, gope. Alah, ampun Ismaya. Cager. Nami-nami teh mere kesempatan aing. Leuleus. Salah. Cak, aya 200 di 200 deui. Iya 200 deui. Gitu atuh, ngerti dong. Iya. Terus gitu nepi ka 40 kali. Supaya bengar. Ya, 700. Alah, Cager. nami-nami teh jago aja. Leuleus. Ada kepihalaan. Goblok nu bakal kecang kana tak-tak. Heeh. Saha kuring inungna. Anakna ku anakna dileleskeun. Ayeuna hayang dileleskeun ku aing inungna. Hayang leles. Ya kaula teh hayang ai leles mah. Nah tuh. Nah naon? Hare-hare. Terus maksudna naon? Hayang leles. Ya atuh aya kekeh ting mah pek we. Leleskeun kaula. Is. Nah beda. Nah itu sok leleskeun. Nah da duitna ge beak. Teu tulus. Eta duit anu 700 50-50 cenah. 50-50 sabaraha? Kuring 500 aka 150. Aya 50 keur kuring. Cager. Anjir. Bawa jago ti si Semar jelema ampun. Aduh, cilaka ya aduh ampun. Aya naon gintiri? Acak. Tobat. Barang ieu setiara gen ningali Ismaya. Aduh, meuni kasep ge jami meuni kasep. Bogoh tuh si bau. Tobat teuing punten engkang kapengkeran manganeng. Naon ramana waji? Ieu aya sinatria kakasihna Ismaya. Tobat meuni sae namina Ismaya. Bade naon? Bade ngiring sayamara Ismaya teh. Bade ngiring sayamara. Laras. Aduh, ulah tos we eleh gintiri eleh. Bejakeun kitu eleh. Da memang eleh gintiri teh ku ieu satria. Tobat teh tu geuning. Aduh, geuning teh. Punyungan kaula dama-damaeun kaula engkang Ismaya. Woi! Jangan sekali-kali kau mengganggu anak abah. Anak abah lagi kuliah di PAUD. Kenaonan sia. Kemudian binatang. Jangan sekali-kali. Pergi kau. Awa pada naon budak kieu teh.
Selono aja deh. Kang, ampun Kang. Woi. Geus gelo teh. Kang, ampun teh Kang Ismaya. Ayo urang nikah Kang. Da kaula mah teu maksad aya bojoan. Jeung abdi. Goblok sia. Bapak bogo sia mah. Sebenarnya itu aja sembaranana. Ampun teuing Kang Ismaya. Da kaula mah teu maksad bojoan Nyai. Sawios ge pasti maksad. Kaula mah nya ge kieu kaula teh geus boga budak. Sawios kanu putra ge sawios. Anak kaula 3 bardegong. Pang-pangna nomor 1. Sawios di aku anak lahir batin ku kaula mah jelema sangsara. Sawios kaula nu sawios asa sareng salira kaula mah entok jaluna. Sawios bade jalu bade bikang oge kaula resep. Bener Nyai bogoh Kakang leres. Neraka ti si Semar mah kieu ya. Nya. Rama Dewa Haji. Bener Nyai rek ridho lamun kaula jelema jiga entok jaluna. Sawios mangangkang sawios. Ismaya leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadia Semar Badranaya. Oh ya. Anjir, edan si Semar euy. Sangka anjir si Ronaldo gini itu teh. Kadiekeun 700. Oh, tidak bisa. Ya. Enggak tikahkeun Rama Dewa Haji tikahkeun kaula tikahkeun sareng Kang Semar Badranaya enggak. Kadieu atuh Semar Badranaya. Aduh aya anak sia goblok aing. Semar Setyaragen nu bakal ngawinkeun anjeun teh nyaeta patugas ti KUA disebutna lebe atawa amilin. Ai kaula masalah kokolotna rek ngaristuan we lamun bener anjeun saling pikat cinta ngan pidua ti kaula mudah-mudahan anjeun jadi kulawarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Yang alhamdulillah deuleu euy. Pun Bapak ayeuna paratos jatuh krami mudah-mudahan jadi ciri